Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun, sampurasun. Kembali lagi dengan kami dari Padepokan Sumpah Sunda. Dari Padepokan Sumpah Sunda, dalam episode kali ini kita mencoba menelusuri pengkolan tajam di sini yang konon katanya sering terjadi kecelakaan maut walaupun tempatnya seperti ini. Nah, sering terjadi kecelakaan dan terjadi penampakan. Dan di pohon ini konon lagi katanya ada seorang laki-laki yang putus cinta gantung diri di atas ini dan sering mengganggu warga di sekitar sini. Penampakannya bukan cuma dari yang gantung diri ini, dan banyak lagi makhluk-makhluk yang lain seperti kuntilanaknya, anak kecil berlari-lari sini mengganggu pengendara-pengendara di sini. Nah, dan di bawah sini yang sangat terjal di sini pun sering penampakan ular besar, ular yang sangat besar. Konon katanya sering mengganggu juga masyarakat yang cari kayu bakar atau berkebun di sini, sering diganggu. Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan mencoba memasuki ke satu mediator atau mediumisasi. Salah satu makhluk ini akan kita masukkan, dan mungkin kita juga akan memohon izinnya pada sang penguasa yang ada di sini, dan terutama kita berdoa kepada Allah semoga acara ini juga berhasil. Untuk mediumisasi siap untuk dimasuki salah satu makhluk yang gentayangan di sini. Ya, nanti kita coba di tempat sini, kita coba untuk memasukkan ke dalam mediator. Oke. Ya, untuk saat ini kita mencoba memasukkan makhluk astral yang tadi ke mediator, dan untuk memasukkannya dari anggota kita Ki Sukma Bayu atau Ki Saiful, ya, kita coba untuk menarik dan memasukkan ke mediator makhluk-makhluk yang tadi, salah satu makhluk yang tadi. Insyaallah mudah-mudahan bisa kita coba. Terima kasih kepada guru besar kami sudah mempercayakan ke kami untuk memasukkan makhluk asal ke mediator ini. Terima kasih atas kepercayaan dan waktunya. Coba kali ini kami akan menanyakan siapa jenis kelamin yang suka mengganggu di pohon itu, yang suka meresahkan warga yang mudik ke pasar subuh-subuh. Kadang-kadang ada yang mengganggu, yang lagi ronda, kadang-kadang suka ada penampakan juga. Assalamualaikum. 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 Sampurasun. Sampurasun. Kenapa kamu suka ada di pohon itu? Apa kamu yang gantung diri? Apa yang tabrakan?
Hmm? Bisa bahasa Sunda? Ya, untuk kali ini coba kami akan membahasnya dengan bahasa Sunda biar nyambung. Sok, anu gantung diri atau anu tabrakan ya? Hmm? Astagfirullah. Berarti iya akibat pergaulan bebas ya. Berarti iya akibat pergaulan bebas. Berarti perlu waspada. Kembali lagi ke diri pribadi. Jadi masuk memang aurat merenan. Berarti ininya tuh langsung memang aurat merenan. Hmm? Ditipu. Jadi yang diperkosa itu depresi umurnya, stres. Si yang dicarikan tuh induk papa. Tapi kunaon maka editnya tangkal eta atuh di dinya sama gangguna. Kayangan meureunnya. Jadi teu yang berenakeun. Ulah nengan batu hirup atuh karunya ngaganggu ka warga. Warga loba bebeja ada ka pasar kaganggu. Ain ngarona di dinya nemongan kaganggu karunya ka warga sorangan di dieu. Iya, mun ke dipindahkeun bukan orang sanggup teu. Iya, bisa lah. Oh, mungkin misalkan tong di jalan didinya kaganggu. Ganggu ke batur. Ganggu ka batur. Enggak ya batur. Nah, tapi ayeuna hayang nyaho heula ieu. Ieu kan tipu eta teh ku masalah naon dina apa dina obat? Sabab pergaulan bebas. Dia di kamar tukang. Dijam si kenal mereka. Cek bahasa itu mah PHP itu ya meureunnya pemberi hadapan palsu. Nah, itu melihat Berarti kembali itu balikan deui lah, balikan deui ka urang meureunna. Nya. Berarti kudu bisa ngatur dina masalah gadget HP. Walaupun buka HP, tetap sok aya manfaat. Meureun dinya mah anteng teuing. Poho bahwa tetap nipu. Masa bara urang hayang nyaho teh, Pak. Mama kira berdua. Oh. Tapi kemailah anu masih mah kejadian. Sok ieu mah jeung gambaran mungkin ka urang kana masih kene araya. Jadi di mana PDKT apa pendekatan ulah ngeukeun ka kata talanyanan lah. Selama tetap jaga jarak, walaupun orang gugur bogoh kasih anu tetap iman orang kudu kuat. Apa mana haram, mana halal. Model-model kieu, contoh model kieu, berarti geus poek, geus poek kieu. Kusabab diiming-iming abdi kawin, diiming-iming harta, bener tuh. Ayeuna mau dipindahkan ku kaula siap. Geus pinahkeun ke makam deui pan di makam sok aya tangka caringin, tangka samboja. Urangkeun kang ganggu di dinya. Nya. Batur guys. Itu tuh batur bener sok ieu mah kaganggu ka warga. Atuh baheulana di jangan mah sok kencang ka olo, kencang ka rayu. Udah geus itu cek di dinya geus emang geus cuman ke hate iman urang kudu kuat. Udah gampang ka rayu.
di batur teh kabita nyari awak teh gitu. Jadi kami tak kono ayeuna make sana pono gitu ieu pono walaupun teu kabeh. Tapi kata saya ti lobana ngundang sahwat lalaki. Nya. Da enak mah keterlanjuran. Sok intina kuring di Padepokan Sukma Sunda aya istilah nama kumahanya hoyong dibantos ta warga di dieu teh supaya minahkeun anjeun ulah nemongan wae ulah ngaganggu wae ka warga nya simpulkeun jeung reng-rengan ya daek-daek istilah agama supaya warga tenang nya dinya oge men tenang buka tempat insyaallah kusimpul dipinahkeun ya. Nu orang gede saha jeung budak leutik eta Sekalian sok sekalian yang nyaho lah. Ada sama tiba lagi Saka aku seru mulai saka jepat di jalan otak lubang malah bubu. Berarti aya oge oleh gede nya teh nya nu ngaganggu teh. Panjang lagi. Yes. Betul. Soalnya bisa di sebagian anu tabrakan atau anu labu. Cek mah nama kita bisa mah bener cenah. Padahal mah eta ore eta ngeureunnya. Ketempuan mah juga jelema. Jadi pikiran mah mah daripada ngaganggu jelema dicingcetkeun di kana trotoar kana solokan. Tadi ada mana kalau pengangguran itu ya. Kuma keseruan orang pindahkeun we atuh aya nama pindahkeun orang lagi nu oraina cenah urang netralkeun teu paling kalinya supaya tong ngaganggu deui masyarakat jeung pengguna jalan karunya. Komo nu bari ka pasar peuting pengguna jalan peuting kana sok diganggu ya kepaksa nya urang lain naon da meureun aya keneh tempat keur maranehna daripada cicing di jalan gitu kan loba nu cilaka harunya komo ibu-ibu nu bari ka pasar ojek malah ngaliwat ka dieu kuat teu waranieun ojek liwat ka dieu oge da sieun gitu. Nah aya mah ieu urang pindahkeun nu lain ya urang pindahkeun deui we ngan urang ngusir moal urang bere tempat deui urang keluarkeun lah anjeunna gitu. iya ki urang masukkeun anu ora eta geus sok deket ayeuna wayahna anjeun bagi ka asal nya sok teh ku kalau dipindahkeun dijieun dipindahkeun daripada ngaganggu ka warga kalinya nya sok aya nu dibantu kita warga deui sok balik ke tempat anjeunnya sok balik Bah, netralkan lah, bah. Rok, bah, netralkan lah, bah. Aduh, ya, karunya, lipukan, bah.